Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Muhammad Ridwan Abdul Salam. Abdi bade nyaritakeun dongeng Gajah Eleh ku Sireum. Hiji waktu di Tegalan di Afrika, aya hiji gajah keur ngadiglu we leumpah ngageot di Tegalan. Padahal di Tegalan nu rek diliwatan ku gajah teh aya sireum lobana mangjuta-juta. Keur digawe nyieun sayang. Apaan di Tegalan Afrika mah sireum teh nyarieun sayangna marucung hul pating garunduk. Tampolana ku gedena sayang sireum teh aya nu sagede pasir leutik pating garenclo. Di jero eta sayang sireum nu lobana jutaan teh ngarendog baranahan. Jeung lain sireum di urang. Sireum Afrika mah bentukna siga sireum tataman lamun di urang. Galak sabab mun geus ngarono mangsana bakal amburadul, singa, zebra oge teu mangga pulea mun geus dironom ku eta sireum. Ari minangka alat komunikasi antar sireum teh nyaeta antena opat siga tanduk. Lamun hiji sireum Afrika manggihan kadaharan, antenana teh tinggal ulang mere kode jeung sora. Jauhna eta alat teh bisa ribuan meter. Nya kusabab kitu mun hiji sireum meunang kahakana dina waktu sababaraha menit, jutaan sireum bisa nambrong hiji sato gede. Umpamana singa nu geus rerempo atawa zebra bisa diserang ukur jam-jaman kari tulang talengna wungkul ngagehan ajag. Basa gajah ngalewat ka eta Tegalan teh aya nu nageuna nyaeta manuk dadali. Manehna karunyaeun bisi sayang sireum nu keur babarengan di jieun teh digelek ku gajah. Nya gajah teh dibejaan. Gajah kade lempang teh ulah noyod ka lebah dinya. Sabab sireum keur nyieun sayang, bisi katincak karunya. Ceuk manuk dadali ngingetan. Wah, nah asana teh pira sireum katincakan mah paling ge pejet. Gajah nembalana teh sombong pisan, asa aing gede, asa aing kuat. Kanu leutik teh teu ngahargaan pisan. Kitu deui kadal Afrika ge nu haat ngabejaan gajah sangkan ulah noyod bisi nincak sayang sireum. Teu diwaro anggur terus we gajah teh ngadigleum jutaan sireum nu keur parulang anting angkutan taneuh ti jero lobang. Nah barang anjok kana gundukan imah sireum teh ngan lieu we sireum nu aya rewuan teh ditincakan. Atuh nganos paraeh we da teu kaburu-kabur. Ningali rayatna ribuan paraeh ditincakan ku gajah, raja sireum ambekeun pisan. Gajah ditangtang perang. Gajah ditangtang kitu teh lain sadar kana kasalahanna. Kala atoh bari sombong manehna seserian. Ari sireum nyieun siasat keur perang jeung gajah teh rewuan sireum nyieun lobang nu jerona salaput gajah. Dina waktu nu geus ditangtukeun perang dimimitian loba sato sejen nu ngalalajoan. Perang campurna antara pasukan sireum jeung gajah teh. Gajah nyuruntul rek ngaleyeuk rewuan sireum nu nangtang perang ka gajah. Sireum ngahajakeun nangtang ti jajaleuneun nu geus meunang ngagalit tea. Atuh ditangtang kitu asa dilelewean. Gajah teh beuki ambek. Sebrut nyuruntul ka hareup. Totolih tincakan. Atuh puguh we barang nepi kana lobang tea ngan gurawil we gajah teh abus kana lobang. Gajah ukur bisa ugal-ugil, teu bisa hanjat. Sireum geus puguh nempo lawanna ti gebrus teh teu ngengkekeun deui. Terus napuk nyarocoan, teu dibere ampun. Beuki lila sireum teh beuki loba. Antukna gajah bobot karahayuan teu kuat ngalawan sireum nu ceuk ukuran mah sakitu leutikna, lain tandingna.